sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-20 genep. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun dongeng nyaeta harita Hamidan. Si horeng Hamidan teh parantos pipirakan deui nya para wargi nepangan bapak-bapak anana nu katelah Bapak Nurpai. Kumaha terasna dongeng mangga urang sami-sami hanca dongengna. Bah Nurpai nyarita meninggal galindeng. Harita Hamidan para wargi sadaya barang Bah Nurpai geus nyarita teh tuluy atuh manehna ge nyarita deui. Mawi maksud nama sejak ya teroskeun ka Abah kieu Abah kapungkur teh satacana abdi gaduh istri kajenengan Cuhaya teh langkung tipayun tos gaduh istri kajenengan Sarikaya putrana Abah Sukri. Minangka ka Cuhaya mah kadua kalian kirang langkung 2 tahun abdi rumah tangga sareng jenengan Sarikaya. Dina hiji dinten anjeunna angkat ka warung bade barang galeuh ka peryogian dapur. Diantos-antos dugi ka sonten teu aya bae. Lajeng ku abdi dibujengan ka warung, saur nu kagungan warung teh henteu aya Nyima Sarikaya ka dieu mah. Tidinya belenjeng abdi ka warung nu sane sami teu aya. Ari enjingna pasisiang mendak wartos ti saurang istri. Saurna pun bojo anu nyanak ku 3 urang pameget. Tos kitu mah burber milarian ka ditu ka dieu. Waleh teu kabenak raratanana pisan. Kirang langkung 2 tahun ame kapenak deui raratanana ku saurang pameget malih abdi kantos patelak sagala sareng nu nyanakna. Nya alhamdulillah pun bojo tiasa kabantu deui. Mung aya gue ngaraos anehna teh ku pun bojo anjeunna teh keukeuh munut nikah deui. Enggalna carios digugu esa kumaha pamunut anjeunna nanging sacara pura-pura we dirapalan ku lebe. Nyaeta mutan teh bilih pun bojo ngejat. Enggalna carios dina hiji dinten pun bojo sareng ibuna arangkat ka walungan maksana bade siram. Atuh ibuna sakantena nyeusehan. Teu kantos lami ibuna lulumpatan mulih ka rorompok kalayan hari beus-beus nyaurkeun pun bojo janten orai bodas. Teras pada ngabarujengan ka walungan. Ana breh teh leres we di luhur batu aya orai bodas nuju ngarengkol. Tos kitu ngong sora istri tan katingal akur pisan sareng sorana pun bojo. Munut dihapunten kalayan miwarang sobar segala ka abdi. Tos kitu masih orai bodas teh ngiles we teu aya tapak-tapakna acan. Atuh kantenan we sadayana pada reuas malih ibuna mah kiat kapidara dugi kabrekna teu damang. Kenging 2 sasi teras ngantunkeun rupina mah kaleleban kudu janten putra. Tos aya kana 4-5 sasina abdi gaduh deui istri nyaeta kajenengan Cuhaya. Mung nya kitu teu leres kalakuanana. Saparantos abdi mirak Cuhaya nah pun bojo nu tipayuna sering pisan kaimpenkeun dina tangan teh ngudag-gudag abdi. Dugi ka ayeuna abdi emut wae ka anjeunna. Tah kitu bah nu salajengna abdi hoyong terang nah leres pun bojo janten orai siluman. Atuh pami leres mugi ku Abah dipangarekahankeun atanapi nyuhunkeun dipangnyampurnakeun we ulah sering teuing kaimpenkeun ku abdi. Cep Hamidan panjang lebar nyaritakeun atuh perkara Nyi Sarikaya mineng kaimpikeun kalawan beleh inget wae. Oh ku tande aya kajantenan kitu ajeng. Insyaallah ku Abah bade ditinggal dina ieu kitabnya. Manawi Allah Subhanahu wa taala ngobulkeun kana maksud aden kalayan aya pituduhna. Bah Nurpai asup ka kamar nyokot buku nu teu kungsi sawatara menit kaluar ti kamar. Gek diuk ka kalawan muka buku teras ngadua. Ari Cep Hamidan jeung baturna tiluan harita teh ting palencrong neuteup kana rai Bah Nurpai nuju mesem bari mastakana ungut-ungutan. Teu kungsi 10 menit harita teh para mitra buku ditutupkeun kalayan sasauran. Nah kitu geuning ade numutkeun dina pituduh mah cenah. Nu disebatkeun janten orai siluman teh sanes tuang rai nanging nu sanes teh. Kumaha Bah? Sanes bojo? Cep Hamidan rada keruh. Leres. Dek sanes tuang rai teh nu janten orai siluman mah ge. Sanes pun bojo kumaha ari Abah jan rupina pun bojo sareng ngangkeun jenengan Sarikaya. Mali waktos angkat ka walungan ge sareng ibuna. Cep Hamidan siga nu teu percaya kana katerangan ti Bah Nurpai. Da memang nya saacana jadi orai siluman ge henteu dipikeun sasieur rupana Nyi Sarikaya. Leres ari paninggal aden mah sareng nu sanes mah sateu acana janten orai siluman teh rupi tuang garwa ku paninggal lahir. Padahal sanes eta teh hiji murang kali istri nu disihir ngarupikeun tuang rai.
duka nu nyihir teh nu awon ka tuang rai supados cilaka duka nu awon ka salira Aden pada rebah Nur Pai atuh lenggeus kitu mah Cep Hamidan menang sawatara jongjongan mangahuleng ngaraga menang sirah melenguk teu beda ti bueuk menang mabuk bari hate gegeren dengan kieu. Nah bener kitu keterangan si Abah teh. Da yakin sacana jadi orai manyisari kaya pamajikan aing tapi ceuk si Abah lain pamajikan aing aya hiji budak awewe nu disihir teuing nu ngewa ka pamajikan aing duka nu ngewa ka diri aing kitu. Moal ku si Cuhaya mah kitu sangkan manehna jadi kawin ka aing kitu gerentes hate Cep Hamidan make boga timuruh ka Nyimas Cuhaya nyihir nyisari kaya kalawan tumanya deui ka Bah Nur Pai dupina nyihir teh istri teh pamaget bah istri Aden. Moal ku batilasan abdi mah kitu Cep Hamidan neuteup kana rarai Bah Nur Pai nuju nutupkeun buku sanes Aden ku istri tos sepuh sanes nu anom sanes tos sepuh ieu mah nu nyihir teh mung duka saha-sahana mah tos sepuh. Cep Hamidan ngahuleng laina abdi bade tumaros ka abahnya upami leres nu janten orai siluman sanes nyisari kaya lupi nyisari kaya istri abdi aya keneh tetapi tos teu aya mun dimaksad teh nah tos ngantunkeun jalan parantos aya kana 11 tahunna upami Aden bade percanten kana pituduh nya ieu nya yeuh perkaris jenengan nyisari kaya bojo Aden nu ti payun aya keneh mung anjeunna teh salami padebi sareng Aden teh kenging disebatkeun nuju satengah tunggara nanging tunggara ge tunggara lahir ari batina mah teu sawios-wios Aden. Eta kinten-kintenna dina waktos ieu aya di mana bah nah aya di kota tanapi di Pelemburan. Duh atuh Aden ari lilinggihanna mah disanggemkeun di kota bilih aya di pakampungan disanggemkeun di pakampungan bilih aya di kota insyaallah engke moal burung tiasa tepang sareng Aden mung wakosna walami keneh Aden waktosna teh dukaan tawi 1 tahun 2 tahun mak kitu wala rebah Nur Pai ok baturna Cep Hamidan katelah si heurap milu tumanya eta kinten-kintena upami tepang sareng Asyep keur saeun ngahiji deui Abah okna bari neuteup kana rarai Bah Nur Pai. Aduh supados Asyepna we sing tiasa ngamil hate kalayan kedah leuleuy aya paribasa kedah leuleus jeujeur liat tali lanung kandungan air aisan upami aya cariosan rada kasar ulah dilawan ku kasar wios urang mah nyelehan anjeun we cenah geuning ceuk basa urang mah kolot teh kudu handap asor kitu. Panerbah Nur Pai teras nyimpen kitab ka kamar nyimpen buku maksana manu teu lami kaluar deui bari ngagentraan putrana di piwarang mairan deui. Para mitra, para sepuh, para karuhun urang sok sering mapatahan ka nu jadi anakna. Manes cenah sing bener bager, sing jujur jeung pinter, atuh dina ngoning cenah hirup jeung papada ka umat deui kudu handap asor. Ieu para wargi sadaya. Sanes berarti urang nurunkeun harkat darajat sanes, namun disebat handap asor di dieu nyaeta urang teh cenah mun ceuk basa dengan low profile gitu para wargi. Namun sanes berarti urang bodoh sanes kade ulah lepat ye para wargi. Ulah handap asor teh lain ngagejretkeun harkat darajat sanes. Namun kedah handap asor kitu namun urang leres. Namun aya naon-naon mah tetep urang kudu muncul para wargi kitu. Handap asor kitu tah. Ieu teh hiji filsafat anu kacida pisan jerona upami ku urang diteleuman para wargi mangga bahan renyepaneun bahan teleumaneun mugi-mugi aya bahan sakedik bahan ketampi etang-etang bahan renyepaneun. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu acara atanapi dongeng mangga urang teraskeun deui hanca dongengna nu judulna nyaeta Saur Karuhun. Para wargi kaum dangu harita Hamidan nyarita wios Abah ulah ngarepotkeun da moalami atur nuhun kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ku abdi dirarepot. Engke heula Aden piraku teu cai-cai acan sanes nampik pangasi Abah wire bade keprigian kanu sanesna. Insyaallah ira-ira deui abdi ka dieu nadapi doana we ti Abah mudah-mudahan pun bojot tiasa ngahiji sareng abdi. Insyaallah ku Abah didoakeun Aden. Walerebah Nur Pai solongkrong Cep Hamidan sasalaman bari ngeupelan duit. Aden mah nanaonan ieu teh ngaomaparin artos sagala Aden. Atur lumayan Abah kangge ngagalis sesepeun pepeurieun ageng mah henteu
Mangatuba permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerut Cep Hamidan katut baturna tarurun tuluy ngaleos rek balik. Sajeroning keur lempang teh galecok ngobrol. Nya nasa teu ngarti kuring merap. Itu keharti teh ku perkara sarikaya. Yakin manehna jadi orai bodas, tapi cek si Abah mah cenah jadi orai bodas teh orai siluman teh batur nyata saurang awewe nu disihir. Cep Hamidan siga nu cangcaya kana katerangan ti Bah Nurpai. Eta Asep ningali kieu nu jadi pamajikan robah wujud jadi orai bodas. Hari ningali kieu mah henteu, memang henteu, sabab kuring teu milu kabalungan. Ngancek indungna yen sarikaya eueuh teh teu kanyahoan korolosna, nyampak aya orai bodas di luhur batu jeung samping Gatut Kutang. Barang ku kuring jeung ku bapana diburu kabalungan nya aya orai bodas di luhur batu kalayan aya soratan pacilim. Sakumaha nu dicaritakeun tadi ka si Abah. Bari akur pisan jeung sora pamajikan kuring. Tema Cep Hamidan atuh pok Kidonggala kakara nyarita. Buahnya nu disihir teh pamajikan Asep. Lantaran bieu ceuk Asep aya soratan pajirim akur pisan sorana jeung pamajikan Asep. Asa piraku atawa teu asup akal nu disirep batur anu jadi orai bodas pamajikan Asep. Pekwe pikir ku Asep atau ku si laing rap. Asa pamohalan euy disirepna batur ari eueuhna pamajikan Asep. Kidonggala rada teu percaya kana katerangan ti Bah Nurpai. Heueuh nya lamun dipikir kadinya mah sia pamohalan keur euy. Nu disirepna batur ari nu eueuhna nu jadi orai bodas pamajikan Asep. Hayang nyaho Asep lah di mana pamajikan Asep tepung deui tetela nu disihir teh batur. Lamun eueuh wae yakin pamajikan Asep nu disihir jadi orai bodas. Turta aya jalma nu hianat ka pamajikan Asep atawa nu non teh nu cuah ka Asep. Ngan ari nunduh ka si dadap ka si waruma lah ulah bisi nyalahan. Nu hartina sarua jeung mitenah teh. Leung nu disangkana ku Asep beneran kumaha lamun salah. Kapan matak jadi dosa gede. Matak hayang nyaho tunggu we handapna setengah tahun luhurna setahun Asep. Nyata tak kitu lah. Kuring rek ditunggu we dina setahun ieu mah. Ceuk Cep Hamidan jep tiluanana jarempe siga nu geus beak piomongeun. Nu teu karasa geus tepi kasarakan atuh Kidonggala jeung si heurap baralik sewang-sewangan. Para mitra anu mulia, dina sajero saminggu mah Cep Hamidan loba ulang jentul marung kabuta teh. Mikiran perkara nyi sarikaya samala sakapeung aya percaya aya henteu kana katerangan ti Bah Nurpai. Tapi ka Cep Hamidan digawena teu pati suhud kawasasari da eta hate keur dirobeda ku rupa-rupa lamunan. Ku rupa-rupa sawangan tampolana make nafsu sagala kajalma anu nyihir kalawan aya pikiran rek newak sagala lamun nyaman nyi sarikaya disihir jadi orai siluman. Tapi hate tetep mika inget teh ka nyi sarikaya nu akhirna make aya pikiran hayang maluruh nyi sarikaya. Tapi dipikir deui ceuk dirina saleuheung lamun kapanggih atawa manggih raratan. Kumaha lamun teu kapanggih kana pasti ngadon ngariripuh sorangan. Sapakepeung make boga rasa kaduhung make gugon teuing kana caritaan jalma. Majah teh nyi sarikaya jadi orai bodas di walungan kalawan basa tepung ngadon diusir. Jelas nama keur Cep Hamidan. Boga rasa kurang asak sasar kurang taliti. Harita teh getas harupateun padahal waktu paamprok jeung nyi sarikaya bener eta teh pamajikanana asli lain jurig lain siluman. Danya kitu sifat jalma boh lalaki boh awewe boh kolot boh budak lamun teu taliti tur ati-ati akhirna sok boga rasa kaduhung. Sedengkeun kaduhung tarati heula lamun ngajujur nafsu ngumar amarah. Ngalajur nafsu teuing teu dipikir panjang kumaha pibalukareunana ari jalma anu babari nafsu teh. Antukna Cep Hamidan brek gering balas mikiran perkara nyi sarikaya pamajikanana nu mungaran. Kumaha atuh pamustunganana Cep Hamidan ha bakal sehat deui kawasasari? Ogen ha bener nurutkeun ceuk katerangan ti Bah Nurpai? Yen nyi sarikaya aya keneh naha baris tepung deui jeung Cep Hamidan lamun nya teh nyi sarikaya aya keneh. Kumaha ari sagara? Jajak kakase puputen Eyang Jayagiri naha bakal kajodokeun ka Nyi Santiwangi. Kumaha angkena antara Eyang Jayagiri jeung Eyang Kalajaya. Oge kumaha nu ngaran Sujai jalma gerang kur ngajago naha terus jadi ngajagona. Mangga perhatoskeun dugi karengsena ieu carios. Sareng kumaha geletuk batuna kecebur caina. Cag urang tuna heula ngadadarkeun ka ayan Cep Hamidan. Nu keur nyangga panyakit sasat kagegeringan balas mikiran nyi sarikaya. Urang malikan kana perkara sagara
Ti sabada nepungan jenatna Ambu Uci teh beuki dieu beuki katarik ati ka bandang asmara kunyirana tayalian kunyi Santiwangi. Teu sirikna ti peuting ka impi-impi ti beurang kagunamkeun ceuk paribasana. Atuh kitu deui keur Nyi Santiwangi mika inget ka sagara sababa sagara kasebut jajaka keneh tu rupana kasep awakna sembada. Ceuk saha we nu nyangka sagara umur kakara 20 tahunan kana pasti disangka ku batur mah handapna 30 tahun atau luhurna 40 tahun. Tungtungna Nyi Santiwangi kedalisan. Nyaeta kahareupeun Eyang Kailajaya nu keur ngadaraweung di tepas. Eyang, geuning tamu nu kamari teh nu ditulungan ku Eyang teh teu aya ka dieu Eyang. Nah hilap deui kitu kana jangdi atawa ukur tami isin bireh saur anjeunna teu aya kaemutan pisan ka Eyang. Nyai masuk inget-inget kana pamulang tarima. Keun bae da Eyang mah teu ngarep-ngarep pamulang tarimana. Atuh ka dieu wae syukur teu ka dieu kitu naon-naon ari perkara nu males nawati saha we. Lamun urang nulung ka jalma nu cilaka atawa kanu keur aya dina kasusahan heung ngarep-ngarep pamulangna, atuh lain ge amal jariah atawa nulung ai kitu mah pamrih ngaranna. Mun abdi mah sanes ngarepkeun kana kaemutan rezekina Eyang. Mung saur anjeunna duka enjing duka pageto bari ka dieu deui neng ayeuna tos hampir setengah sasi teu aya wae nya. Ari kitu kumaha make ngarep-ngarep si Agus ka dieu deui. Nya nyai aya pasini jangdi pasang subaya jeung manehna. Pasini jangdi mah henteu Eyang mung eta we. Nyi Santiwangi nyaritana teu dikebatkeun siga nu berat po. Oh, inget wae meureun ka si Agus nya. Eyang Kalajaya rupi nu surti. Muhun tema Nyi Santiwangi make ngagelenyu imut. Atuh Eyang Kalajaya gumujeng. Nyari si goreng patut aya kituna. Si horeng geus aya ka 2-3 poena meureun hulang-hulang teh nyetak kitu we aya nu dipiga inget. Nya teu nyaon-nyaon ari aya kaingetan mangan geus inget kumaha maksudnya Nyai satuluyna. Eyang Kalajaya teras naros kana pamadegan Nyi Santiwangi. Teu kumaha Eyang pami Eyang ngawidian abdi aya maksa doyong saterasna we janten tali kawargian. Tema Nyi Santiwangi ngan teu poh hayang terus ngahiji laki rabi jeung sagara. Ari keur Eyang mah Nyai. Nitah moal nyarek moal eta mah kari kumaha pikiran Nyai. Ngan aya atohna keur Eyang si Nyai geus kabiruyungan hayang boga deui salaki. Ongkoda nya ku Eyang didoa-doakeun sing buru-buru boga deui salaki ngarah jongjon ka Eyangna. Ngan teu wasa nitah kudu kasih dadap kasih waru teu wasa ngahalang-halang. Ayeuna Nyai geus aya niat hayang boga salaki syukur keur Eyang ngarasa bungah bari bagja. Engke di mana manehna aya ka dieu deui ku Eyang rek ditanya heula jinisna, nah manehna aya harepan ka Nyai atawa henteu? Ulah ukur Nyai sorangan nu aya harepan ka manehna. Ari manehna teu naon sarua jeung Nyai emprak ku leungeun sabelah teh. Dah cenah jadi naon cenah kitu lah. Ceuk basa geuning ceuk basa eta mah basa nasional mah cenah bertepuk sebelah tangan teh Nyai. Aya oge pokona namanya kieu tah. Oge ku Eyang rek ditalek bener-bener budak lalakina. Nya nu dimaksud ditalek teh naha manehna teh ridho tur moal ngarasa kaduhung boga pamajikan ka Nyai kasebut karana. Sabab manehna asli jajaka keneh sajabat kitu naha manehna teh can boga ceungceuman hate kanu sejet. Da kitu kuduna boh lalaki boh awewe kudu taliti hati-hati kudu tartib bisi aya kajadian nu teu dipikahayang kena. Sabab laki rabi teh lain keur sabulaneun atawa satahunun tapi keur sapapanjangna alias kumelenang di alam dunya. Ulah kitu. Ulah tepi ka Nyai pokok namanya ngalaman boga salaki 2-3-4 kalina. Kahiji kitu adu kaduana lamun teh mah dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci Nyai boga deui salaki wayahna kudu sobar. Kudu tumarima kana kaayaan anu tangtu keur Eyang moal bisa nyadiakeun itu ieu. Sokomo diria-ria direnceng-renceng mah da puguh kaayaan Eyang batan sakieu teu kudu didongengkeun deui ku Eyang. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Eyang Kalajaya panjang lebar harita teh mapatahana ka Nyi Santiwangi
atuh sabada Eyang Kalajaya cumarios nyisantiwangi tuluy nyarios deui. Bios Eyang ulah janten emut tanda ku abdi ge katingal Eyang. Utami nama nadapi duana we ti Eyang. Sajabiti abdi sareng nu ayeuna panjang jodoh teh kepenak sareng mili. Tema nyisantiwangi ngebrehkeun kasadaran tumarima kana kaayaan hirup prihatin. Ukur sakitu wangkongan nyisantiwangi jeung Eyang Kalajaya. Sabab asa kapungkas boga pigaweun di dapur. Atuh koloyong nyisantiwangi ka dapur ari Eyang Kalajaya maraban hayam diburuan ku Jagong Garing. Meni sigan ubadami tur sigan usaha teh satujuan carita nyisantiwangi jeung Sagara. Sabab poe harita Sagara cacarita ka Eyang Jayagiri jeung kahareupeun akina samalah Bahdur Gala jeung Ki Gandrung nyaksian yen Sagara aya harapan boga pamajikan ngan diterangkeun ka saha-sahana atuh Eyang Jayagiri sasaura. Oh, jadi si Agus teh geus aya maksud hayang boga pamajikan? Leres Eyang manawi dikersakeun ku Allah. Tema Sagara nyaritana bari tungkul. Ya, ari hidup geus aya niat mah. Tur sakira-kira geus kadada kaduga ngabayuanana teu naon-naon. Keur Eyang ngajujur moal ngahalangan moal ngan lamun tia mah hidup geus meunang pijodoheun ulah wakap rukawi. Heug sing tartib heula. Nu hartina tartib kudu ditilik budak awewena, lain ditilik rupana atawa urusan kadunyaanana. Tapi ditilik tingkah lakuna kumaha, naha parawan kene naharana, naha teu boga kariridu kasebut boga anak, lamun teu mah pijodoheun hidup kasebut rana. Sajabati kitu heug tale keula budak awewena, naha suka turido dipiharep ku hidup. Bari kasebut eueuh kaboga diwuwuh dina mangsa kiwari hidup can boga pakasaban naon-naon. Ceuk basa kolotem. Sing asak-asaknya ngejo bisi tutung tambagana, sing asak-asaknya nejo bisi kaduhung jagana. Kecap kitu teh lain keur di pihak lalaki wae, dalah pihak awewe ge kitu samalah keur pihak awewe mah kudu leuwih tartib, kudu leuwih taliti. Ulah dapon bogoh, ulah dapon suka, ulah dumeh lalakina kasep atawa kasebut ngora kene. Nya kudu taliti teh bisi lalakina boga kariridu kasebut boga adak pamajikan. Oge kudu ditilik tina tingkah lakuna kumaha, kana naon pakasabanana jeung turunan saha. Ngagem kapercayaan naon, sabab awewe boga salaki teh atawa boga lalaki boga pamajikan lain saukur manang rupa. Alus tangtung hade laur tapi manang kana kanyaah jeung kasatiaan dibubuh pada bela. Oge lain keur sabulaneun atawa satauneun. Nya Eyang na Agus kairing Eyang temal pasukri bari tungkul. Eta budak awewena rek dipiharep ku si Agus teh. Urang mana teh? Taros Eyang Jayagiri ngaliri ka Sagara. Mohon putuna nu ngalanongan abdi teh Eyang ngalika abdi luga geti di setengah jalan. Tema Sagara nu maksudna boga harepan nyaeta ka Nyisantiwangi. Anak saha teh? Eyang Jayagiri talete. Duka putra saha-saha nama Eyang. Wong ibuna parantos ngantunkeun ramana get. Duka aya kene duka tos ngantunkeun jalaran anjeunna dikukut ku Eyangna. Ari ngaran budak awewena saha teh? Jenengan nama Santiwangi mung sari dinten sok disebut Nyisanti. Geus neundeun carita ka akina. Kacan Eyang jalan neme tepang harita nanging ari kaputuna mah parantos nyanggem yen abdi aya harapan ka anjeunna. Ari ceuk Eyang mah tong waka ngajadikeun. Leuwih ti heula sajaba nyarita ka jinisna teh ka kolotna ge kudu aya carita. Sabab budak awewe boga kene kolot sanajan kasebut akina ge. Kajaba geus teu sanak teu kadang ceuk paribasana cukleuk leuweung cukleuk lauding jauh ka sintung kalapa. Kakara diputuskeun ku jinis jeung jinis. Saur Eyang Jayagiri bari ngaliri ka Pasukri nu keur melenguk bari teu kecet-kecet. Tah kitu geuning tuang putu teh Eyang na Agus. Rupina menten ka Bandung ngan tuang putu tos aya maksad bade rarabi. Leres Eyang kusim kuring ge ka kuping mung pati ngeurikna we pun incu tos aya maksad rarabi teh mohon.
nu janten ngerik teh anjeunna teh parantos teu indung teu bapa dibubuh kayan sim kuring batan sakieu liuk eueuh ragap daya sanes babasaan ayeuna ngadon ngarepotkeun ka eyang kitu. Temal Pasukri rada lumengis bangun sedih bangun alangsa. Sakumaha nu kauninga Pasukri rada lumengis bangun sedih bangun alangsa. Nya terek ngarasa sedih atawa terek nalangsa kumaha da memang bener kayan Pasukri beunang disebutkeun keur aya dina katunggaraan. Jabat teu boga pikeun paku kumaha sedeng nu jadi incu geus aya niat hayang ngabangun rumah tangga. Lamun sedih teh mah bati sedihna. Mere atawa nyumbang teu bisa naon kudu dibikeun naon kudu disumbangkeunana. Ari budak awewena bener-bener geus ridoeun rek dipiharep ku si Agus. Eyang Jayagiri naros ka sagara. Ridoeun eyang jalan ku abdi tos seep-seep disangemkeun mung teu acan sasangem we ka eyangna. Tema sagara sajelasna. Nya ari jinisna geus rido mah. Karineun carita ka eyangna kumaha ceuk akina. Saur Eyang Jayagiri tapi sagara can kaburu nyarita sabab kapegatku Pasukri akina cumarita. Ke heula Asep aki rek tumanya leuwih ti heula. Sameme Asep neuneun carita ka akina eta Asep geus boga kekeupelan pikeun tanda kapercayaan ka ditu. Pasukri teu sagara ngajawabna teu jelas taksiran can boga kekeupelan pangaji sapeser penyon acan. Kakara boga cita-cita atuh pok Eyang Jayagiri mayunan sasaura. Kun perkara keur tanda kapercayaan mah tong jadi pikiran boh keur Agus boh keur Eyangna Agus. Keur sai pekaheun mah Eyang ge kurah kore sugan boga koreheun dina dompet lepet. Ngan eta Agus iraha rek nempungan deui ka ditu saur Eyang Jayagiri nu hartosna nyangeman pikeun kaperluan sagara mere tanda kapercayaan jeung keur karawaragan kawin. Katu Eyang eta mah teu langkung Eyang we mung kange abdi moal wakanang toskeun waktosna salametan bade nyuhunkeun sarantos heula handapna sataun luhurna 2 tahun. Ayeuna mah bade nyimpen heula kapercantenan we tema sagara. Oh jadi kawin nama moal ayeuna nya. Laras Eyang bade nyuhunkeun heula sarantos antawis handapna sataun luhurna 2 tahun kitu atapi 3 tahun. Oh minta tempo sakitu tahun teh rek nungguan naon deui hidup teh. Eyang Jayagiri neuteup seukeut kana beungeut sagara nu keur tungkul bangun ajri. Teu bade ngantos naon-naon Eyang mung abdi teh bade milarian heula pada melan ka kota manawi diparengkeun ku nu maha kawasa menak pida meleun. Bios kana naon-naon ge utamina mah kaing rinci nu halal we kalain nu mangfaat sanaos sabari sakedik oge temal sagara. Atuh Eyang Jayagiri gumujeng sapertos anu nganggap lucu kana caritaan sagara. Si Agus mah Agus. Keur naon atuh make tempo menta tempo aya kana tauna sagala ari teu boga tungguaneun atawa runghalaneun mah. Ari panyana Eyang mah menta tempo ukur saminggu atawa sabulan ari heug cenah 3 tahun. Yeuh Agus ari kahayang Eyang mah tong make dingkengke deui sabab eueuh tungguaneun eueuh runghaleun. Geus we gerepekeun dingkengke ge moal rek jingjing bawa atawa moal nungtun doma atawa muning. Komo kitu. Budak awewena geus sukaeun turido rek dipiharep ku Agus. Cenah eta Agus can boga pakasaban atukeun bae naha tong jadi pikiran deui. Saha nu nyaho ayeuna kawin isu keboga pakasaban. Eyang mah nitah buru-buru kawin sotenan ngarah jongjon. Oge ngarah bisi aya gogoda boh keur dari Agus boh keur ka budak awewena. Samalah kahayang Eyang mah tong make nanyaan atawa nyangcang sagala geus we tuluy kawin. Lamun boga duit teh mah moal kungsi 2 kali mere. Ayeuna ngalamar kudu mere panyangcang teu nyaho sasen teu nyaho sapeser engke rek kawin mere deui keur ipeka. Anggur sisa kalian kumaha lamun kitu Eyang Agus. Eyang Jayagiri naros ka Sukri. Akina sagar, ai kanggo jisim kuring mah ngiringan we teu langkung 10. Komo kieu pan pun incu ti alit aya di dieu cereng pangersa. Temal Pak Sukri. Harita teh nyerenkeun ka Eyang Jayagiri sasat nu ngarorok nu mikanyaah
atuh sagara tileletik nepi ka ayeuna geus cukup dewasa. Ongkohan Pasukri nyage kasebut akina teu kahesean ku sagara atuh bah durga pok mairan. Sanggem pangemut isim kuring mah sae kitu eyang lah. Mun sakan tenan salamet supados jongjon engke kitu ayeuna kitu kene. Emut sim kuring kapungkur mungaran bade gaduh jikan. Anjeuna amprok enjing padungdung atuh sumo nikah. Simhun ayeuna amprok enjing padungdung. Sim kuring malah wantu disumpah teh tengalaman bobogohan heula sareng jeunatna inung si Grayem. Hehehe ayeuna tepang ayeuna win. Naon ge bobogohan ge kolok-kolok ngajajanan ka bogoh. Kudu meuli baso, kudu jalan-jalan biah. Dan kayak gitu kawin moal burung bogoh atuh. Nyaan jenis bobohongan ieu mah. Hihihi ayo. Bah durga meuniasa suka make jeung seuring ngagak-gak sagala. Mending gerpekeun Agus. Tong make engke-engke sagala. Lamun ngaruh hayam teh mah gapruk-gapruk atuh dah. Lamun Agus reka ditu deui dina poe Rebo pageto ngan wayahna eyang moal bisa marengan. Kajeun jeung ieu we Ki Durga atuh ieu Ki Gandrung. Tong sarerea teuing ka ditu karunya jeung era da saorana kasebut nu kasemahan mah kudu disuguhan. Aya dupi eyangna Agus bade nyarengan ka ditu. Saur eyang Jayagiri kalayan naros ka Pasukri. Moal sim kuring mah eyang sin mopo sareng tacan kiat mimiosan tebi. Wios barudak we tiluan. Temal Pasukri. Leres ketang eyang na Agus tong hiri. Jaran neme igeg-igeg hayo ke karugrang. Gupingke nu sasanggem saha eyang na sim kuring adana pieu Ki Gandrung. Anika we nu nyarita nama atuh kadinya. Durga, nu bisa sanggeumna kumaha yang jalan sim kuring mah. Tiacana pengalaman narosan adana pinyerenkeun teh. Nyaca caritana mah kitu we mungaran mah. Saga sacara silaturahmi kalawan nyangakeun salam baktos ti eyang sareng ti eyang na si Agus. Mugi ulah kirang-kirang ngahapunten teu tiasa nyarengan deudeuheus. Kalina teh eta sim kuring teh sasat kawakilan ku eyang na Agus. Bade naroskeun perkawis tuang putu nu jenengan Nyi Santiwangi. Nah leres teu acan aya ti sisi ti gigir. Upami teu acan aya ti sisi ti gigir ieu pun dulur aya maksad bade mengkeutkeun raga katineng. Nalikeun tali kaasih jelas nama ieu pun dulur teh bade mileuleungkeun ka tuang putu. Waduh, kada diseratkeun atuh eyang. Aduh, ditalar moal katalar mangkaning panjang kitu sareng dina basa-basana sakitu saena. Ngapalkeun lagi wah kumaha mah dah na make kudu dituliskeun sagala. Pira nanyakeun kitu tangke di mana ceuk akina can aya nu ti sisi ti gigir. Turun nyaluyuan incuna dipiharep ku si Agus. Perlu ditangtukeun salametanana dina tanggal 13 Rayagung. Kalawan sok bikeun piwaragadeunana keur ipekah. Rupi miosna teh iraha yang. Pageto poe Rebo tah sakitu we kisana. Sing beak-beak nyaritana ka ditu. Nyadu dimaksud sing beak-beak nyaritana teh nerangkeun perkara kaayaan si Agus sakitu buktina, sakitu kaayaanana. Sebutkeun we urang mah kasebutna ge lieu eueuh ragap taya atuh. Sakitu kamampuhanana. Insyaallah eyang mudah-mudahan we sim kuring sing tiasa sasanggeumna sakumaha nu disaurkeun ku eyang. Ulah agak ege sawan kuya aduh. Hehehe nah make aya aturan sawan kuya. Nanahaon Anika Madurga. Mana disinakeun dititah naik sieun sawan kuya. Atuh naik ke bisa turun teu bisa. Ngangsrod teu bisa rek turun di paur. Eta kakara disebut sawan kuya. Eyang Jayagiri gumujeng. Mun maksud sim kuring ge diibaratkeun naik sieun sawan kuya teh asun. Sasanggem ge sok sieun maneg gitu. Diwangsulan deui piraku diteraskeun hilap deui pan akhirna mah janten ngaheungeu sun. Dah make jeung ngaheungeu sagala pilage nyarita sakitu. Moal aya 3 menit ke punten eyangna Agus dikantun sagedap. Eyang bade katampian heula bilih akhir lohor. Mangga eyang temal Pasukri bari manggut. Cerut eyang Jayagiri lungsur teras angkat katampian. Ari Pasukri pok dicumarita ditujukeun ka sagara. Asep, wayahna jalu anaki sing bisanya. Sing bisa pokona mah. Pokona mah
dina engke rumah tanggana hampura kitu bisa barang bere teu bisa nyumang naon-naon kaset puguh hate aki teh hayang aya talna kanyaah kanu jadi incu komo kieu aki kakara nyaho kakara tepung jeung hidup nganaon atuh nu kudu dibikeun ku kituna sakali deui muga-muga hidup ulah nyeri hate kalawan kudu ngahampura ka aki kitu caritaan Pasukri anu kedua kalina malah make jeung carinak-dak sagala pertana ngarasa sedih ku perkara jadi incu aya niat hayang boga pamajikan bios kilah ulah janten emutan ulah ngaraos itu ieu da abdi ge dengarkeun pamasihan ti aki utamina mah nedapi nu awet ti aki muga-muga abdi sing aya milih kalayan pada aya dina kasalametan atuh sawangsulna aki mugia sing saterasna damang tema sagara manehna ge sarua pada ngalima nu teu karasa waktu nyerelek nyaho-nyaho geus ngagayuh kawan Cimagrib atuh jerut sagara turun tuluy ngaleos katampian kitu deui Bahdurga katut baturna nu tiluan naluturkeun sanajan Pasukri ge tinggal teu tingalin balik ti tampian prak sarerea sarolat amum sedeng nu jadi imamna Eyang Jayagiri sabada sarolat tuluy wiridan nepi kalengsena gancangna ye carita ninca ka poe Rebo mesakumna nu ditangtoskeun ku Eyang Jayagiri sagara jeung Bahdurga katut Ki Gandrung Arinit nu kira-kira wanci haneut moyan nu maksud jeung tujuan sagara tayalian rek ngalamar Nyi Santiwangi lamun ngalamar teh mah malah ku Eyang Jayagiri dibahanan duit gedena saringi nya duit sakitu teh lamun dibandingkeun kana duit ayeuna mah kurang lebih 250.000 perak atuh zaman harita kasebutna ge zaman penjajahan walana boga duit sakitu teh kacida gedena para wargi ayeuna ge duit 250.000 teh ageng atuh barukan teh cukup keur kawinna para wargi aduh sai pakaheuna da teu sabaraha cenah kitu aduh nya anjeun ai duit teh atuh para wargi gede beak leutik pon kitu keneh kurang ya aduh gede beak leutik pon kitu keneh kurang cenah kitu ka si ibu duh nya eta ibu-ibu bener cenah Mang Jaya duit mah cenah atuh cenah loba beak cenah saeutik kurang aduh ieu mah sing tiasa-tiasa we atuh ngeureut neundeuna ibu nyangakeun lah eta mah soal ngeureut neundeuna mah kumaha ibu kitu nyangakeun anu naon teh minangkana mah cenah anu ngatur-ngatur kaayaan rumah tangga si bapak dung tina tek hasilna bro kasih ibu kabeh pah cenah pek atur-atur kumadinya cenah kitu si ibu harus anu leres-leres capek gawena teh ngatur aduh dikumahakeun ngaturna cenah ai munsuk mun loba mah babari ngaturna cenah Mang Jaya ieu saeutik hese ngaturna tapi insyaallah para mitra ai ngalaksanakeun kalayan karena Allah mah ih sok aya wae jalan geuning teh sok anehnya eta duitna saeutik tapi bisa mahi sabulaneun tah ieu teh hiji tana para mitra sadaya nah hartosna mah dibere hiji jalan ku Nu Maha Kawasa ieu teh hiji tanah dibere hiji jalan eta mana kitu ge tos dipasian tah jalanna kitu cenah kitu para wargi jalanna teh kitu cenah jalanna nepi ka eta duit sakitu lamun diukur mah cenah ieu mah duit sakitu mah samingguan ge beak kitu tapi nah atuh sabulan lancar kitu tah nu mah ge tos kitu we kamurahan Gusti Allah mah para wargi tadi dieu urang kena syukuran watak tadi ge satea cenah berangkat sagala mah kitu aduh harita teh salat heula malah makmum gitu anu jadi imamna nyaeta Eyang Jayagiri nu jadi imamna mangkaning cenah salat berjamaah teh eta cenah para wargi sadaya katerangan da gejebatkeun pahalana teh 27 derajat gitu para mitra pahalana teh mangga urang teraskeun para wargi hapunten bilih lepat ya hapunten bilih lepat mangga urang teraskeun ngaso heula ngaso para mitra kaumdang kacaturkeun sagara jeung numar ngaduaan geus tepi kanu dituju tayalian ka panganyerkan Aki Kalajaya kalacat sagara jeung nu nganteur arungah kalawan uluk salam assalamualaikum pokna kabeneran Nyi Santiwangi keur sasapu di tengah imah puguh ku ngadenge soran uluk salam meni curingha kalawan nemalan bari nyerilik rek muka panto waalaikumsalam temana
anak berai panto dibuka lenyap hatenya Santiwangi ngelenyap tapi lain ngelenyap rewas imah ngelenyap bunga dumeh nurek di Arab-Arab berang peting datang deui gancang Santiwangi ngabagiakeun di barung ku Budi Marahmai malah make ngabagiakeun ku Gelenyuk di bibir imut gini engkang mangalingi Kang atuh bus sagara jeung Bah Durga katut Ki Gandrum kajararo damang Nyai sagara sasalaman alhamdulillah dina waktos ieu mah Kang samulihna kumaha sadayana darama pangestu Nyai tema sagara solongkrong Bah Durga sasalaman kalawan pokna tos codi we tukang ngabala ieu teh ngabalaan teh Nyai nya ngabalaan naon Mang maling ngaros bingan habis ngangken sadere ka abdi lebih aki angkat ke mana Nyai aya Kang biasa we pun aki mah nuju uyak-uyak di pawon Kang ya sekedatnya orang wartosan di orang wartosan heula tema Nyi Santiwangi gancang ka dapur rek ngabejaan aki Kalajaya keur ngabelengkong hareupeun habu yang atau sulah si Deang wae nyari si Nyai si Deang we meuli teu meunang urada cari ris eyang teh Nyai mun kitu mayar dipajeg si Deang panteu kudu dipajeg si Deang mah cek aki Kalajaya salah harti sanes teu si Deang uyut nang itu aya tamu baru semah di mana Nyai make aya semah kaleuweung sagala palang siang semah matak pikaeraeun ti dayeuh Nyai bangkaning patempatan di sakieu buat rabetna sanes tamu ti dayeuh uyut nang tamu nu kamari teh anu dilandongan ku uyut oh si Agus nimil kayang ka Nyai muhun tema Nyi Santiwangi bari gancang nyician cai 3 gelas kituna teh meuni dag-dag deg-deg rumeh ka semah pieun atuh aki Kalajaya gancang nemonan ka jero pieun nyerah mitra calon picaloneun gitu alhamdulillah bagia teuing Agus kumaha wadara sarerea pangestoki samulihna kumaha tema sagara bari sasalaman berkah dina waktu ieu mah Nyai gancang mawa cai ka dieu atuh temal aki Kalajaya tuluy ngagegero Nyi Santiwangi di titah mangiran cai bios akilah ulah ngarepotkeun teu ngariweukeun Agus biasana semah mah kudu disuguhan nganyak itu di dieu mah teu boga upieun anu ngeunah euy kisanak lah ceuk aki Kalajaya bari nepak tu Bah Durga wah saris kawan roti di aki cek Bah Durga banyo aduh puguh we boga maki sanak roti dia mah beda jeung roti dayeuh di dia mah roti Tegal aki Kalajaya sering ngahehe torojo Nyi Santiwangi manyiran cai 3 gelas lah wios atuh Nyai mending ngarepotkeun pisan ngarepotkeun naon Kang mung cai tema Nyi Santiwangi gek miuk ngareneng jeung aki Kalajaya mangga Kang mamang nyangakeun atuh sareng naon atuh nya mun itu aya pangiringna pisan pokna deui kedah kumaha Nyai unggal ka dieu ngariweuhkeun we tema sagara bari mesem kumaha balik ti dieu teh weuh naon-naon di jalan Agus berkah kieu dugi karorompok teh sawios-wios tema sagara ari ayeuna atas di marana jeung reka mana Agus teh ngahaja wae aki Kalajaya saolah-olah ngajalanan ngahaja we ki seja silaturahmi kalayan nyangakeun salam kawilujengan tipun aki hatur nuhun atuh lain sakalian jeung tuang eyang ka dieu atuh Agus manawi ari tos sepuh mah teu kiat angkat-angkatan tebih ki udah nya ketang karasa ku aki ge ari geus kolot ieu mah tong boroning init-initan kanu jauh cacaki dieu katampian ge mending ngahegak nya atuh meni rengha pranyung teu aya kaperluan naon-naon ka deui ka aki ditu Agus manawi abdi ka dieu teh saperkawi seja silaturahmi kalayan nyangakeun salabaktos di sepuh kali perkawisnya kitu aya nu bade disangemkeun ka aki mung bade ngawakilane ka punpaman tema sagara nunjuk ka Bah Durga aya naon meuni rareuwas teuing atuh aki Kalajaya ngareret ka Bah Durga wah sekedar reuwas-reuwas aki meuli sakedahna ngaros bingah tur bagja manawi kieu aki sim kuring kali pun alo kitu deui pun dulur ka dieu teh saperkawis nyangakeun salam kawilujengan ti sadayana kali perkawis ka babanceran atanapi kawakilan ku Eyang Agus nanging langkung ti payun sim kuring nada dihapunten pilih aya cariosan anu kirang mernah atanapi nu kirang raos kadanguna malum sim kuring mah kasebat jalmi bodoh sangem cohang nama sisip harti tunabasa kieu ringkes nama aki kamari teh samulihna ti dieu enyingna sumuhun namaksa dewang sul ti dieu teh enyingna teh
si Agus sasauran kayangna ka hiji ngaros kautangan budi ku kasayan sereng bantu Santi Aki. Kaduana Agus nyaurkeun tos pakait ati sareng si Nyai dugi ka akhirna Agus boga cita-cita palai mengkeutkeun ka deudeuh nambangkeun ka nyaah ka tuang putu mohon ka si Nyai jelasna bade miharep we atapi sangem basa pileburan tema aya pikir kadua leutik kitu. Para wargi anu mulia, harita sabada kidurga nyarita panjang lebar nu aya patula patali jeung maksud tujuan pangna datang ka eta patempatan. Atuh harita barang ngadenge kaayaan kitu Aki Kalajaya tuluy nyarita. Ke. Pangreungeut teh si Agus rek miharep ka Incu Aki. Leres gi. Oh tuluy. Nya salajengna mah simkuring ngeman pancen we pabinggeman pancen teh mah ti ayangna Agus. Dipiwarang ngajelaskeun maksadna ieu si Agus nanging saur ayangna Agus langkung ti payuna ros heula ka sepuna saperkawisna tuang putu teh teu acan aya nu mileuleungkeun atapi teu acan aya ti sisi ti gigir. Kali perkawis kinten-kintena Aki teu kaabotan pamituang putu bade dipiharap ku Pun Alo. Tak kitu simkuring ka ieu Pun Alo teh kanu kaditaki cek Bahdurga mungaran Cumarita ngadadarkeun sakumaha nu dipimaksud ku sagara. Ari sakanya Aki mati mimiti ngarawatan si Nyai nepi ka poe ieu alhamdulillah can hayang ngayang-ngayang acan ari lain Agus mah jeung Kisanak kuasa kamari ieu. Sajabati Agus jeung Kisanak mah berkah jelasna macan aya nu ti sisi ti gigir. Tema Aki Kalajaya sajelasna salila Nyi Santiwangi cicing jeung Aki Kalajaya can pernah aya nu rek miharep. Atuh nuhun ari can aya nu sisi ti gigir mah. Atuh salajengna kumaha kinten-kinten Aki teu kaabotan tuang putu bade dipiharep ku Pun Alo. Bahdurga teu leupas dina paneteupna sedeng Nyi Santiwangi jeung sagara bangun anu lalungguh duanana tarungkul. Nyari keur Aki mah teu wasa ngahalangan rek nyarek teu wasa ngajurung atawa ngahempek-hempek. Eta mah kumaha pikiranna masing-masing. Naon pangna Aki teu wasa nyarek teu wasa ngajujurung atawa ditah. Sokomo ku Aki dipapaksa kudu daek kudu narima nyaeta kolot mah ngajaga engkena di akhir. Ongko naon rupa permaksudan lamun dipaksa atawa asa kapaksa teh. Sok goreng tungtungna teu cara niat atawa kahayang sorangan. Kapan sok aya nu kieu ye? Boh di pihak lalakina, boh di pihak awewena kurang hade, laki rabina atawa beh ditu nama kasebut goreng nyadu dimaksud kurang hade teh nah awewena kurang saregep ngawulanana nah lalakina kurang kasuka. Ana ditanyakeun boh ku kolot boh ku barayana tabungan cenah abdi atawa kuring dipaksa ku bapa ku inung kudu daek wae da kasih anu abdi mah atawa kuring mah daek sotenan asa kapaksa dumesieun kudu jadi bapa atawa kudu jadi inung. Tah sok aya nu kitu Kisanak tapi boh lalaki boh awewe ge teu kabeh kitu dipaksa ku kolotna atawa asa kapaksa ngan sok aya. Ieu ge si Agus aya maksud ge keur ieu kitu keur Aki manita moal nyarek moal nu hartina mah gumantung ka jenisna masing-masing. Parandene ti kitu eta kumaha tu Agus na moal ngarasa kaduhung moal ngarasa hina aya maksud rek miharep ka Incu Aki. Naon pangna kitu manya kitu nyaeta ngajaga engkena ongkohan Incu Aki teh sakitu buktina. Ceuk cohagna mah dipandang rupa atawa dipandang alus tangtung hade laur da teu goreng patut-patut acan. Dipandang pangabisana atawa pangartina mah teu bodo-bodo acan. Sokomo dipandang kana urusan dunyana sakieu buktina. Meureun ku sararea ge geus katingali kaayaan di dieu. Sakieuna merakna turana nongerakna. Ongkohan ka teu boga mah teu bisa dibuni-buni, teu bisa disumput-sumput. Cing kumaha kira-kira nana boga rasa kaduhung kena Agus rek miharep ka Incu Aki sabab tadi aya basa kieu kudu asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana kudu asak-asaknya nenyo bising kaduhung jagana tak kitu. Cek Aki Kalajaya rada panjang lebar tumanya kana pamadegan anu boga maksud. Da memang kitu kuduna ari kasebut kolot nu ngarti mah teu boleh taliti tur ati-ati taragasik nampi jancang narima.
cek kasar nama matahari petku tetereun nyaita ingis ku bisi rempan kusugan sok sieun kitu teh kieu teh sok sieun atuh pok sagara ngajawab bari sirah melenguk siga bueuk menang mabuk cek paribasana rupina kami abdi mah asa tebih kana kedua emutan raosina atanapi bakal kaduhung aki yan upami sae disanggemkeun mah sanaos abdi oge sami daya bentena sepros kayan tuang putu oge dina bab gagaduhan nya kitu keneh pemirsa nasib teh masa nasib sareng tuang putu upami kanu saluhureun tina bab kadunyaana maka abdi moal kumawantun gaduh harapan aki nya nuhun we Ari Agus Ridho tur moal kaduhung mah aya maksud hayang tepung rabi jeung incu aki nu disebutkeun moal kaduhung teh nya teh dumeh incu aki patan sakitu dibubuh lain weuteuhan lamun weuteuhan teh mah ieu teh tuwidahan ngaranna nu kieu teh ketuwidahan sagala tah kitu geuning maksud sia si Agus teh nyai atuh teh kudu dicaritakeun deui ku aki pasti ku nyai ge kareung eta kumaha pikiran nyai narek narima kana maksud jeung tujuan si Agus ari keur eyang mah tadi geus dicaritakeun mitah moal nyarek moal atawa ngahalangan moal nu hartina gumantung kana pikiran atawa kana pamadegan antara jinis jeung jinis kolot mah boh aki boh nini boh inung boh bapa baraya sakura samung doa sing runtut raut sauyunan sing bisa silih PHP ke diri cek bahasa kolot teh mah sing nepi ka paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan sing bisa nepi ka pakotrek itu aya paribasa sareundeuk saigel sabobot sapihatnyan urang rek pahilir-hilir nyamani pagirang-girangnya tampian sing bisa niiskeun ceuling ngaherangkeun mata anu jadi kolot ringkes nama sing repeh rapih dina ngoding rumah tangga eta kumaha pikiran nyai narek narima kana maksud si Agus aki kalajaya mareatikan kalawan tumanya ka Nyi Sangtiwangi ngaso heula ngaso para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga panjang lebar aki kalajaya mereatikan kalawan tumanya ka Nyi Santiwangi insyaallah ku abdi ditampi ari sakinten leres-leres ma anjeunna kagungan harapan ka diri abdi bari moal ngaraos kaduhung tema Nyi Santiwangi inti sarina mah narima kana harapan saged ya syukur we nyai narima matur geus pada ridho taki itu geuning kisahna jawaban ti jenis nama geus pada ridho pada suka cenah kitu aki kalajaya ngareret ka Bah Durga janten nyai teh nampi kana maksud si Agus Bah Durga nanya heula bari ngareret ka Nyi Santiwangi nuhun nampi mah tema Nyi Santiwangi pondok aduh nuhun ari nyai pada ridho mah pada suka nincak kana sisimiran batu turun kesik naik kalapa tongoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana cek Bah Durga atuh kaki kalajaya seurih aya ku bisa disiksanak ngangit sisiniran nyawanya disalajengna ya abdi kali teh yang Agus ngaturkeun nuhun kaki kali kasih nyai nu parantos nampi kana maksud si Agus mudah-mudahan aya rahmat sareng kurnia ti Allah permaksa dan marurang kali aya dina kalancaran tur aya dina kasinugrahaan sakalina ti eta abdi nampi amanat atapi ngadugikeun pamunut ti Ayang Agus saurna teh upami maksudna ieu punah Agus parantos rengse kalayan pada sapagoros hoyong teras salametan supados jongjon jalaran dingkengke saur Ayangna moal bade jingjing moal bawa moal nungtun oma atawa nungtun muning utami nama supados salamet we sadayana upami parantos saluyu sareng nu di dieu mohon utami nama sareng aki saur Eyang Agus teh salametan kaping 13 kasih silih murud sasih rayabu tah kitu pamunut ti Eyang Agus teh hoyong enggal disalametkeun cenah maksudna teh cek Bah Durga mere katangtuan perkara salamet kumaha nu dipikapalai ku Eyang Jayagiri jadi pamentana teh ti Eyang Agus teh tanggal 13 bulan Rayagung leres kaping 13 sasih Rayagung suun atuh eta kinten-kinten kumaha Bah Durga netep kana beungeut aki kalajaya nya ari keur aki mah nya kumaha halusna we kumaha nu di ditu ngan keur aki moal bisa ngayakeun naon-naon sabab kayan akibatan sakieu meureun katingali ku kisah teh kanyahoan lieu keueuh ragap taya
lain aki ngahinakeun diri atawa ceuk paribasana mungkin barang kaera di tengah pasar atau di tengah jalan tema aki kalajaya lamun hadepok mah teu bisa ngayakin waragan naon-naon waktosna seueur